Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Wasta Abdi Najwa Nisrina Ramdhani, kelas 10 MIPA 4, sekolah di SMA Negeri Hiji Cileunyi. Abdi bade ngawawancara teteh. Mohon mangga. Wasta teteh saha? Wasta Abdi Safira Nur Nazmi, Abdi sekolah di SMK 7 Bandung. Abdi bade ngawawancara dampak Covid bagi sekolah. Mohon. Kumaha carana sekolah bisa tetap berkembang di masa pandemi kieu? Di masa pandemi ieu, sekolah kada efektif dilaksanakeun di bumi secara daring, biasana nganggo Zoom, Google Meet, Google Classroom atau WhatsApp group. Di mana biasana teteh diajar waktu daring? Biasana diajarna di HP atau di laptop. Kunaon kedah diayakeun kagiatan daring? Margi di mangsa pandemi ieu sesah kanggo urang kaluar ti bumi sareng patepangjieun seueur jalmi. Nah, urang oge kedah ngajaga protokol kesehatan. Mangkana pembelajaran daring dilaksanakeun supados nyegah tertularna virus COVID-19. Naon dampak positif sareng negatif diajar daring teh? Dampak positifna orang tiasa diajar teknologi kusabab ieu pembelajaran jarak jauh di bumi secara online. Dampak negatifna nyaeta sakapeung aya kendala sinyal biasana jadi materi sesah dipahami. Saha nu ngabantu teteh diajar di bumi? Teu aya nu ngabantos diajar di bumi, paling nyari materi nyalira dina Google atau dina YouTube. Kiraha kira-kira barudak bisa sekolah secara tatap muka? Kanggo sekolah tatap muka, pamarentah tajan kene nangtukeun waktosna iraha. Mugi-mugi we tiasa enggal sekolah tatap muka secara langsung serta mugi-mugi tiasa patepang sareng rerencangan deui. Mohon atuh teh mugi-mugi tiasa enggal sekolah tatap muka secara langsung. Nuhun tos nyempetkeun waktosna kanggo diwawancara. Ya mohon sami-sami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.